Sampurasun baraya Sunda sadaya di mana we ayana, wilujeng sumping di YouTube na Yudi Agam Channel. Ieu mangrupikeun vlog abdi anu kahiji. Di video anu munggaran ieu, abdi bade ngeceskeun perkawis aksara Sunda. Kanggo sadayana anu nuju diajar nyerat aksara Sunda, mangga tinggal wae ieu video dugi karengse ulah di skip. Nanging satecan diteraskeun, ulah hilap klik heula subscribe sareng hurungkeun notifikasina supados henteu katinggaleun saumpama ieu channel ngupload video anu enggal. Supados teu cangkolong teuing kana waktos, hayu urang kawitan wae pedaran urang ayeuna nyaeta perkawis aksara Sunda. Di aksara Sunda sami sapertos huruf alfabet. Aya oge nu disebat nyaeta huruf konsonan. Nanging namina di aksara Sunda nyaeta aksara ngalageuna. Aya oge huruf vokal. Di aksara Sunda namina aksara suara. Sapertos kumaha wujudna tina aksara ngalageuna teh? Nyaeta sapertos kieu. Ieu mangrupikeun wujud tina aksara-aksara ngalageuna. Sadayana aya 25 aksara. Salajengna aya aksara suara atanapi huruf vokal. Sadayana aya 7. Nyata A, I, U, E, O, E sareng E. Salajengna aya anu disebat rarangken. Rarangken diangge pikeun ngarobih vokalisasi anu aya di aksara ngalageuna. Rarangken dibagi janten 3. Hiji rarangken di luhur, 2 rarangken di gigir, 3 rarangken di handap. Rarangken di luhur sadayana aya 5 rarangken. Nu kahiji nyaeta panghulu. Diangge pikeun ngarobih vokalisasi A janten I. Wujudna sapertos kieu. Contona Ka ditambih panghulu sami sareng Ki. Anu kadua pamepet. Diangge pikeun ngarobih vokalisasi A janten E. Wujudna sapertos kieu. Contona Ka ditambih pamepet sami sareng Ke. Nu katilu nyaeta paneuleung. Diangge pikeun ngarobih vokalisasi A janten E. Wujudna sapertos kieu. Contona Ka ditambih paneuleung sami sareng Ke. Nu kaopat nyaeta panglayar. Diangge pikeun nambihan R ditungtung aksara ngalageuna atanapi aksara suara. Wujudna sapertos kieu. Contona Ka ditambih panglayar sami sareng Kar. Anu kalima nyaeta panyecek. Diangge pikeun nambihan eng ditungtung aksara ngalageuna atanapi aksara suara. Wujudna sapertos kieu. Contona Ka ditambih panyecek sami sareng Kang. Anu kadua rarangken di gigir. Ieu aya 5 rarangken oge. Anu kahiji paneleng. Diangge pikeun ngarobih vokalisasi A janten E. Wujudna sapertos kieu. Contona Ka ditambih paneleng sami sareng Ke. Nu kadua panolong. Diangge pikeun ngarobih vokalisasi A janten O. Wujudna sapertos kieu. Contona Ka ditambih panolong sami sareng Ko. Anu katilu nyaeta pamaeh. Diangge pikeun maehkeun vokalisasi nu aya di aksara ngalageuna. Wujudna sapertos kieu. Contona Ka ditambih pamaeh sami sareng Ek. Anu kaopat pangwisad. Diangge pikeun nambihan H ditungtung aksara ngalageuna atanapi aksara suara. Wujudna sapertos kieu. Contona Ka ditambih pangwisad sami sareng Kah. Anu kalima pamingkal. Diangge pikeun nambihkeun huruf Y di tengah aksara ngalageuna. Wujudna sapertos kieu. Contona
Ka ditambih pamingkal sami sareng kia. Catetan, rarangken pamingkal teu tiasa diangge di aksara ngalageunana sareng sa. Kumargi tos aya aksara ngalageunana sareng sya. Nu katilu nyaeta rarangken di handap. Ieu aya 3. Nu kahiji panyuku. Diangge pikeun ngarobih vokalisasi A janten U. Wujudna sapertos kieu. Contohna ka ditambih panyuku sami sareng ku. Nu kadua panyiku. Diangge pikeun nambihan L di tengah aksara ngalageuna. Wujudna sapertos kieu. Contohna ka ditambih panyiku sami sareng kla. Nu katilu panyakra. Diangge pikeun nambihan R di tengah aksara ngalageuna. Wujudna sapertos kieu. Contohna ka ditambih panyakra sami sareng kra. Ieu mangrupikeun contoh nu lepat nalika ngangge rarangken pamae. Contoh kecap sabar. Anu lepat cara nyeratna nyaeta sa, ba, ra ditambih pamae. Anu leres sa, ba ditambih panglayar. Kumargi aya panglayar, janten pamae teu tiasa dianggo di aksara ngalageuna ra. Iwal aksara ngalageuna eta janten singgetan. Contoh kecap. Abdi bade nganggo kecap RSUD. Anu lepat panglayar sa ditambih pamae. U da ditambih pamae. Anu leres ra ditambih pamae, sa ditambih pamae, u da ditambih pamae. Nu kadua kecap ngapung. Nu lepat seratana nyaeta nga, pu, nga ditambih pamae. Anu leres nga, pu ditambih panyecek. Kumargi aya panyecek, janten pamae teu tiasa dianggo di aksara ngalageuna nga. Salajengna kecap jauh. Seratan anu lepat u, ha ditambih pamae. Seratan anu leres ja, u ditambih pangwisad. Kumargi aya pangwisad, janten pamae teu tiasa dianggo di aksara ngalageuna ha. Iwal aksara ngalageunana janten singgetan. Contoh, abdi bade nyerat nami Haji Udin. Seratan anu lepat nyaeta pangwisad u, da ditambih panghulu, na ditambih pamae. Seratan anu leres nyaeta ha ditambih pamae, u da ditambih panghulu, na ditambih pamae. Nu salajengna kecap semplak. Seratan nu lepat sa ditambih pamepet, ma ditambih pamae, pa ditambih pamae, la ka ditambih pamae. Seratan anu leres sa ditambih pamepet, ma ditambih pamae, pa ditambih panyiku, ka ditambih pamae. Salajengna kecap madya. Nu lepat ma, da ditambih pamae, ya. Seratan anu leres ma, da ditambih pamingkal. Nu salajengna kecap khazanah. Seratan anu lepat ka ditambih pamae, ha, za, na ditambih pangwisad. Seratan anu leres kha, za, na ditambih pangwisad. Salajengna ieu mangrupikeun angka-angka
di aksara Sunda. Saupami bade nyerat 3 angka, kantun dihijikeun wae 3 angka eta. Misal, abdi bade nyerat angka 150. Kantun lebetkeun wae angka hiji, 5, sareng 0. Manawi sakitu anu tiasa didugikeun perkaos aksara Sunda, pamugi sadayana anu nonton ieu video tiasa nyenak manfaat. Kanggo contoh nu langkung seueur sareng cara nganggo 2 rarangken dina hiji aksara ngalagena, insyaallah baris didugikeun di video anu salajengna. Hatur nuhun kana parantos nonton ieu video. Ulah hilap subscribe sareng bagikeun oge ieu video lamun anjeun ngaraos ieu video aya manfaatna. Hatur nuhun.